Siga si Ado tos gaya siga nu arek indit-inditan. Rek tawaran. Tapi sieun gak kamari. Kan ngomong we hungkul bari jeung teu jadi. Tapi aki deketan Duh, kenalan. Baik. Tumben tuh. Nawaran ojek. Kamari ge oge ditawaran. Aduh mangan ukur tatanya hungkul. Ari jadi henteu baleg. Jadi aya nama Pai. Anter orang ka bioskop. Bener, sok ai bener mah siap. Ente apainya? Kan pernah nonton ke bioskop. Ulah ketang. Mendingan balikeun kana beas. Nya sok hayu atuh dul. Arek mah naik, sok arek mah. Hayu. Jeung deui mun nonton ke bioskop. Kondisina Pai. Iris. Ulah asek mal kuat maneh mah. Beurina ge da urang mah duh. Waktu euy ka bioskop teh. Ora ka bioskop kuliah wae oge urang mah ripuh di udag-udag setoran. Di Pai tong maksakeun. Maneh mah komo hirup ripuh mah nya. Ya dul. Saya mah da hirup sayana we lah. Walaupun hirup di kampung gitu Pai. Ya kali-kali lah gitu. Nggak stres. Baiklah dulu di sebuah stres oke urang mah. Wah maksa ieu. Ente mah Pai. Orang kampung teh gaul ya. Hari ado nyahat. Ayo atuh. Saya oke arek dah hayang ngajaran atuh nonton. Nonton naon Pai? Hari ado kumaha sih? Nya nonton ka bioskop atuh dul. Ya ente mah ongko ripuh tapi hayang nonton ke bioskop. Kajen lah ente oge. Siga nu hirup senang wae. Nonton ka bioskop padahal sarua ripuhna jeung urang. Sahan rek nonton ke bioskop. Urang balik ninggal ke bioskop karena parkiran. Aja. Ojek Pai? Siap loh. Tapi orderna tuh di aplikasi heula tuh. Nah, tunggu salah. Mau jadi atuh. Ke heula. Eta naon teh order offline we lah sok bae. Lah pergi ngojek atuh Pai nih rodat pisan. Nya sok atuh adul naik. Bade ka mana? Nama nih hayang nyaho kana urusan batur tuh Pai meni kepo pisan. Ari aduh, pan saya teh rek nganter adul ka tujuan. Jadi kudu apa kemana-kemanana. Emang hirup ente teboga arah tujuan? Boga aduh, pan saya mah keur ngojek. Ngojek mah ngojek we atuh. Jeung kepo kana urusan batur. Ari aduh. Ari saya kepo naon ka adul? Ari tadi jeung nanya saya rek ka mana sagala. Ari aduh. Dul, dia motor bawa ke sia nya. Tah, aing pensiun ngojek. Anjay.